tangga ge kudu disertai jeung ilmuna. Lamun hayang nyiptakeun rumah tangga anu romantis, rumah tangga anu tentrem, rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah kudu dibarengkeun jeung ilmuna. Segala sesuatu kudu pake ilmu, tong pake nafsu. Segala sesuatu kudu pake ilmu, tong pake nafsu. Tina rumah tangga gitu, lamun hayang ngajantenkeun rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah kudu dibarengkeun jeung ilmuna. Salaki karena pemajikan, pemajikan karena salaki, kudu saling menyayangi, kudu saling mencintai, kudu saling menyaahi, kudu saling mendedehi. Bu, ibu, ayang, suami ibu tetap setia, tetap nyaah, tetap cinta ka ibu. Hoyong, hoyong, abdi gaduh ilmu, nah kira-kira bakal diamalkan wal. Insyaallah. Lamun ibu hoyong salaki setia ka ibu, hoyong cinta ka ibu, nyaeta terapkan akhlak Siti Khadijah oleh ibu di rumah. Nu pertama, senangkan suami dengan bahasa. Jadi tong cerek, tong culang, tong popolot, ulah sampai ngecerat nanti curi gabungan salaki. Mani trot dengan urung salaki, buat mani disawir, mani bau zigo. Atau sebel berkena salakin tadi usaha molor bepagawainya. Sabar bu, tawakal, beres semangat salaki supaya salaki semangat karena neangan bu. Iya dasar salaki itu usaha sebagai duit, pemajikan cerewet doang kaleng rompeng, aduh repot. Kamu ibu-ibu malam sekadangnya harga di pasar naik, langsung biar pemajikan yang naik siot, menyong sebelah setengah seteruk. Tuh karipit. Ahai urat bawang, bibir nyongjung tak belaga duit, kesalaki ngajak perang. Mun salaki duit ngajarang, kesalaki wong wang di dapur mani trong treng budak jadi kabarerang. Mun salaki loba duit, kesalaki cua ciwit bari gutak kita berit, ngabibita sayang berit. Jagalah suami, jangan kau sakiti, ridhonya suami, ridhonya ilahi. Jagalah suami, jangan kau khianati, marahnya suami, murkanya ilahi. Mun salaki eger pusing, kan bu, ibu-ibu ulah rungsing, mending buka kutang jang samping, ngasongkan bujur jeng pingping. Mun salaki hayang nyandung, wayahna kudu didukung, tak bisa diembung-embung sebab nung orang geus melandung. Cepet salakeun gitu mahabak banget. Bu, Siti Khadijah itu rendah bahasanya, nggak berani melebihi suara Rasulullah. Ketika Rasulullah teh cantik, bager, kesini sebentar. Khadijah nyamperin sambil nunduk, ya baik ya Rasulullah. Ada apa wahai utusan Allah? Upami anjeun teh sibuk, biasa teu pangdamelkeun kaula susu sakedap nya Rasul Gusti, abdi bade kada beula, bade pangdamelkeun susu pikeun Gusti. Nah, idenya teh susuna geuna. Gitu teh Bu. Pak, pemajikan Bapak gitu Pak. Dia malain. Salakin yang paling kisah baik dekat pohon cek salakin eta. Nyai panjenkeun kopi sih. Cuma pemajikan di dapur. Saduh tak kesorangan. Eta ada spesial dihareukeun maneh. Eta kopi na tos sendok teh burana saduh tak ku dia. Teka dulu kita keur ngejo aing teh ngejo nyatu dia. Mani manja sih takut gua yang sampai dasar dia gedor. Salakin eta medari geus umsi ya. Ari salakin mangrak sakecam. Ari pamajikan mah. Percet luang bebek kagencet bujuh. Bu, padahal mengganjaran lamun ibu daek nubuhan sagelas cai nginum pikeun salaki ganjaran nyaeta 100 rakaat salat ganjaran. 2 gelas 200 rakaat, 3 gelas 300 rakaat. Terus ayang 1000 rakaat geus sagalon tah hibuk. Lek. Ulah ibu nubuhan cai nginum pikeun salaki Bu. Contoh. Di cai nginum salakinya contoh ya mah. Ngomong baus. Contoh Bu. Ngomong baus.
Dia cai nginum no salaki diinum ku salaki. Oh, majikan mana? Tayo gelasna urut salak. Nah, base urut salaki ditempelkeun kana bewer ibu diinum deui. Tos keneh eta mah. Ganjaran, Bu. Ganjaran gitu ge. Bismillah toh. Bu. Kadang-kadang mabuknya Pak istri nu ngaran awewe teh nu ngaran pamajikan teh bager karena salaki peda salaki hasil loba duit gajihanna gede, betul? Betul. Lamun salaki balik digawe hasil. Belanja ngajinjung geus kumaha tanya. Eta pamajikan di harapan cengir we. Ngadeuleuh salaki ieu geus ngajinjung pelangir we. Di pamajikan tapi belanja arek mandi pakai teh hanyu. Peda salaki loba du. Tapi jangan dalam salaki teu mau duit teh digawe. Kumaha? Eta pamajikan. Lulus ya eta salaki na baik digawe ya teu hasil. Eta pamajikan di harapan tos manyun we. Eta ngaran ibu tah. Cek pamajikan tekan salaki. Curiga aing mah curiga. Cek salaki nah naon sih nyai aing teh karep datang cang di bancang. Tuh hasilnya itu kumaha gitu nyai ya akang teh usahana mah entos kan cek kiai ge nu wajib mah usahana hasil teh hasilna mah urang pasrahkeun bae ka Allah. Tawakal nih tawakal cek pamajikanna makan tuh tawakal istong gitu nyai bisa kawat tah cakalkan jeung kawalan make kasulpan teh pamajikanna eta salakina digitukeun terima langsung ngadat dah salakina bari melak cengkeng bari nunduh kana salakina kana pamajikanna cek salakina tah geus cicing ulah loba mong handang bari jeung geus gerak ngomong ulahan handang bari atuh Kang parangsa si Mabi rumah tangga ting akang tarik maju-maju gedang batur tuh motorna tuh mobilna tuh imana bahkan abdi tadi keur ngaji ibu-ibu nu digigit abdi sampai kampung bongkok barang gitu bongkorang ada 6 kilo hari abdi mah boro-boro anting ge hiji nu hiji dijual ku akang cek salakena geus cicing ulah ngomong handang ku ari ting aing misalkan abdi mah teu kuat rumah tangga ting akang urang pisah bela pisah geus alus pisah baik itu ka kotia ka akibat teu sabar Bu segala sesuatu ge tong pakai nafsu kudu pakai balik ke tukang kot maneh ari anak bawa aing tengah juru bawa anak ada bapak tengah juru ari harta Kang harta naon hau hiji-hijina gembol ka itu bawa Gitu kan hau ari imah ge bawa ka itu bawa ada akang titik di mana ngilu masuk atau lamun ngabrik kabihan mengungsi berarti ngarana Bu mantap sing sabar punya tah nu kadua senangkan suami dengan tingkah Siti Khadijah kalau berbicara dengan Rasulullah selalu tunduk kepalanya, nggak berani memandang wajah Rasulullah. Ibu gitu tuh bukan laki molotot. Rasul mau keluar rumah mau berjuang, diantar oleh Siti Khadijah sampai pintu depan, digandeng oleh Siti Khadijah sampai pintu depan, dicium tangan Rasul. Ya Rasulullah mau berangkat sekarang berjuang. Ya doain supaya perjuanganku sukses insyaallah ya Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Ditatap oleh Siti Khadijah di depan pintu. Selama Rasul masih kelihatan, Khadijah tetap berdiri di depan pintu. Rasul belok dari suatu belokan gak kelihatan lagi. Khadijah masuk rumah, kunci pintu, ngedoain suaminya supaya sukses berjuang. Ibu gitu tuh Bu. Praktek Bu mulai isukan salaki arek digawe arek ka sawah arek ka kebon dituyun ke ibu taleunna sampai patu hareun hese cenah ari awe jam kari mah nya geung angkot tergantung setoran
Setauran gede lancar bener kan? Dituyuk kayak putar sampai pantu hareup dah. Sampai pantu hareup ku ibu disimpanan salaki. Supaya semangat salaki yang duit casel aku ibu cium pipi kanan pipi kiri tengah-tengah sedot tinggi halal iya ganjaran kena tuh bu lamun ibu daeng nyium banget salaki ikhlas ridho karena Allah Ta'ala ganjaran nanya tak ibarat nyium hajar aswad lamun ibu hayang nyium hajar aswad jadi Mekah 13 duit ciuman beta banget salaki hari hajar aswad teh hidung tak kamu harus salaki hidung cocok karang mah tabunya nukatilu senangkan suami dengan penampil bu kagelisan ibu jeung saha kagelisan ibu jeung saha salaki bohong yang tukang ojek pantaran ojek sopir angkot yang kondangan apa nama nek kondangan maksakeun make kutang kenceng jahan kada seksi beren ku batur tugu alkos gentong datang di mahajat batur mabedahar babak manehna ngap dan cat kutang bersiksa bu dekat pasar gelis dekat mall dekat pasar eta geus sabedak salipan sasareus ipak kana babak belur eta pengusaha berikan pindah kana banget ibu mas aja bareng bareng hidup kabeh aya tiap pojok kesemprotan datang kemari ojek abir ke pasar ganjelang we lu salah kena teu kabagean nu kabagean baru kelek deui baru kelek deui mas hangit cenah cek saya tah mana jeung mana tah kawan bu Siti Khadijah sudah cantik alami, tapi Siti Khadijah dandan lagi, mempercantik diri lagi ketika mau jemput Rasulullah, mau pulang habis berjuang. Dandan deh Siti Khadijah padahal segini, tapi mempercantik diri lagi. Depat tepeng jeung salakina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Garet tanda Siti Khadijah Rasul pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka pintunya oleh Siti Khadijah senyum, sudah wangi, sudah cantik, bergetar bibir Rasulullah. Itu bu, rasa capek Rasul hilang diganti dengan kenikmatan. Bergetar bibir Rasulullah. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Rupanya ada bidadari menjemputku. Pak, salah di bapak itu tak? Punya? Tak. Mulai isuk bu praktek punya. Praktek laman ibu laman salaki ibu balik jam 5 ibu terus beres sholat asar praktek dandan salipan sasedo sosipat nanti pola ada 8 dulu loba lah dandan setiap pojok semprotan salaki datang assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh berai panto dibuka ibu X senjara panto beranyai ibu ruas atau salaki wow it's amazing baby jannati rumahku adalah surgaku rupanya ada bidadari itu eta bu eta salakina adalah bibir pamajikan berem beli penang semua di salakina indahnya bulan tak seindah wajahmu kuningnya emas tak sekuning gigimu Masya Allah atau hari bibir muda belipan pas denger cangkang jengkol nyelam iya tak gelung cangkang lah juga tangkang di dia itu punya kayaknya senangkan suami dengan bahak 2 senangkan suami dengan tingkah laku 3 senangkan suami dengan penampilan begitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Segala kekurangannya itulah kata yang dari saya sebagai makhluk gaib yang tak luput dari dosa dan hilaf. Segala kelebihannya itulah datang dari Allah. Mudah-mudahan sing manfaat bagi orang sadaya bikin amal saderintan. Satakana ayo urang mata istighfar sasarangan ti luang sulat. Astagfirullah Rabbana ya
Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbana ya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbana ya. Astaghfirullah minal khotoya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi